Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat. Sehat, alhamdulillah hari lah. Di mana ya? Gegeber wae kita tadi di tempat teh. Nah, iya tah. Babat lah barat teh gitu teh lah. Heeh. Saya tah ya eta tanggal takopak naon gitu barat teuing kayak gitu. Tah di mana yang dag dik wae? Jelasnya kieu we aprak-aprakan gitu. Geus ulin gitu nage. Emang can boga gawe, batur baru gawe nu pabrik di mana nih gitu. Emang can boga gawe. Can eta kitu puguh. Da hari pagawean mah loba emang na oge. Kan hararese gitu. Oh, si emang itu teh nama pabrik loba, pagawean loba. Tapi dah hararese emang ke zaman ayeuna mah gitu. Nyana kieu sugan. Urang kudu daek bergaul atuh. Bergaul kumaha? Ya bergaul contohna kieu. Ana urang bergaul jeung ustad. Pasti teh urang kabawakeun daek salat meureunnan, daek ibadah. Ya lamun urang bergaul jeung tukang main pasti kabawa tah urang. Apalagi bergaul jeung tukang mabok. Saeutik jeung loba lagi orang pasti kabawa tah ulah salah. Tah ayeuna urang ngaranna bergaul ulah jeung jelema wae. Ya intina urang jeung hewan lah kudu daek bergaul. Contohna tah ayeuna maneh kudu bergaul jeung maung. Wah. Bener ya, kata aja wah jeung katarik ya. Nya heuh sok laksanakeun. Tangke kos ustad. Kos ustad meureun kena urang lamun misalkan bergaulna jeung ustad kabawakeunna soleh meureun. Tah, heuh bamul bergaul jeung ustad urang kabawakeun soleh. Lamun jeung anu mabok meureun kabawakeun nu mabok. Kabawakeun. Berarti lamun misalkan ayeuna urang bergaul jeung maung berarti urang boga karismatik, kawibawaan meureunan, kagagahan meureunan, kasaktian atuh jeung sajabana meureunan. Kitu wa. Lain moal. Oh, terus Lamun sia bergaul jeung maung nyangka akhirnya dihakan sia keun. kita aing modar cenah. Balik Ya, mah. ya karena bergaul jeung maung. Geus didengekeun, geus dilenyepan. Geus teh bener enggak. Dibalik pisan ya ki-aki. Oke, Kita aing modal. Balik Rih tuh. balik ya ki-aki teh. Ya. Yuk. Tunjung aki-aki teh. Ulah bergaul jeung maung mah, teu hidang siapa. Di subscribe channel Kaula Muda Sebelas.